Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Tantriani, peserta pembatik level 2 dari Cianjur. Saat ini saya sebagai pengawas SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, saya seorang guru bahasa Sunda di SMP Negeri 1 Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching yang sudah saya lakukan sebagai bentuk pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan guru binaan bagaimana memanfaatkan media Woodwall sebagai tes formatif dalam proses pembelajaran. Dalam video peer teaching ini, saya menggunakan pengantar bahasa Sunda dengan mengambil materi dongeng. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng enjing. Kumaha dararamang. Alhamdulillah. Ayeuna urang tiasa kepanggeuih dina pangajaran basa Sunda. Urang neraskeun nya materi anu mingguan kamari. Aya nu masih keneh emut materi ngeunaan dongeng? Ada yang masih ingat? Emut. Naon bedana dongeng sareng carpon? Aya terang? Dongeng ciri utama dongeng siga kumaha? Teu hartos ku akal. Oke, hatur nuhun. Pasihan aplaus atuh kamu. Alhamdulillah. Hidup terang. Aya jenis-jenis dongeng. Cobi ibu bade naros tokoh dongeng anu paling ku hidup di pikaresep. Si Kabayan. Karakter si Kabayan kumaha neng Mimi? Lucu. Terus ngeselkeun. Males ya, anapun tujuan pelajaran dina danget ayeuna nyaeta hidup kedah tiasa mengidentifikasi unsur intrinsik dongeng dengan benar. Anu kadua, hidup kedah tiasa mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam dongeng dengan tepat. Saya menampilkan media pembelajaran menyimak dongeng dengan video animasi agar pembelajaran lebih menarik. Sesuai kebutuhan belajar siswa bahwa media audiovisual untuk materi bahasa Sunda lebih mudah dipahami. Hidup regepkeun, ibu bade ngintonkeun hiji dongeng, hidup regepkeun. Terus sebutkeun unsur intrinsikna. Aya nu masih keneh emut unsur intrinsik? Emut. Leres. Anu kadua? Tokoh. Leres. Anu katilu? Alur. Terus latar. Jadi point of view sudut pandang. Satu lagi? Amanah. Leres. Alhamdulillah. Kin ku hidup unsur intrinsik eta teh diregepkeun ya. Dongeng Samara jeung Jupun. Sisi di kanan sisi jalan, Samara sisi kirian bandolakan. Mabana Jupun anu meong panasaran. Samara, nanggonaon anjeun teh anu kumaha tidak? Matanya Jupun, ulang ketawa wae. Ya, tinggal di dia, aya jalma berjalan-jalan siga, nares ngawyek Tah ayeuna kanggo ngecek ye dugi ka mana hidup maham karena materi dongeng sareng tadi materi anu unsur intrinsik. Ayeuna ulangan harian ya, asesmen akhir dina materi dongeng. Ibu bade midangkeun ieu asesmen dina wangun Woodwall. Tos siap? Mangga. Ciri utama dongeng nyaeta karangan napodong ayana unsur pamuhalan aya pangharana caritana kompleks.
sami ngarefleksikeun anu tos ku hidup kealaman dinten ayeuna. Biasa hidup mungkin ku ibu dipasihan linknya ngerjakeun dina Canva. Mangga buka Canvana, urang sami-sami eusian refleksi pembelajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Alhamdulillah pengajaran materi dongeng tos rengse dinten ayeuna. Urang patosanana minggu payung urang tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda masih ngeunaan materi dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang tepat diharapkan memberikan pembelajaran yang bermakna. Proses pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Untuk dapat menggunakan berbagai platform digital tersebut, kita sebagai pendidik harus banyak belajar agar dapat mengembangkan kompetensi kita. Mari belajar, berkreasi, dan berinovasi melalui kegiatan pembatik. Guru belajar, guru pintar, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.